Masya Allah ya nya dagangan reki ya Gusti nu agung diderkeun baik itu ya kana nyarunya bukan baik itu laku. Mang, jeruk mang. Woi. Aduh. Angel nahilung banget. Mang, ayo langoko. Langoko segala macam. Atuh eueuh Kak. Di tuh di Curug Saeng meureun aya. Tadina masukan aya, Mang. Cek eueuh. Marah. Ya tuh dia bukan can bebenangan segala nanyakeun langoko. Geus tah aya nanaon? Atuh deh letak tah jeruk, salak, apel, semangka, kanas, anggur, tah tuh geura pilih bae. Kek. Kalau nanyakeun langoko we jeung berenuk. Geus tah apel bareng hargana Murah 50.000. apel sieuit kitu 50.000. Bang amat, Mang. Yang barulet gitu ya. 50.000. Atuan nih 50.000 murah. Ih. Melak macan pupu. Bisa nyomoal. Lah ngomong-ngomong melak, Mang. Mal meuli bisa melak mah urang. Tuh sabarake lo, gampang ngurangan mah. Geus kira tuh 2 kilo bungkuskeun. 60 nya. Dia mau 60. Sakilona ge 50. Mantek jeung balukang kuanya. Geus kira sabaraha sih bener. Atuh eta 80 geus 2 kilo. Banget dia 80. Geus aing mau jadi. Atuh enggak sayang sakumaha. Atuh geus tah apel 22 kilo. Atuh meningkatkan jualan orang nu meuli. Oh, polong amat. Ini dagang apa jualan? Geus tageran, geura milih nek meuli naon. Geus apel momal. Salah bae tah geus sakilo. Dia mah goblok. Salah. Kalau sekilo mah cuy bae. Kira wadah teh sekilo. Bagus dia, nu bagus. Kali nu meuli jeung mah geblek. Hanges ya. Weh, turun nangnya. Saya tahu orang can main goblok. Tiga. Sugan Nabi mah. Tadi baik sih. Sugan Nabi mah aya. 3. Tadi nama sugan aya gitu. Ulah kena merah kadi ini. Si Arif kan ini tadi ya. Dia lagi baik lur. 3. 3. Sugan tama aya. 2. Seri kayaknya tar kat. 3. Tuh Mang ulah marah. 3. Tah jeruk, salak, apel, semangka, kanas, anggur, tah tuh geura pilih bae. Kek. Kanas mah. 3. Geus tuh geura bungkus ke 50.000. 2 kilo 2. ada kerung dia. 3. Banget dia 80. Aing mau jadi. Sir. 2. 3. Polongo. Dia net dagang iya kira lah. Tadi jangan dibahas burina. 2. 3. Polongo amat. Dia net dagang apa jualan? Sama baik. 3. Dia mah